Para mitra sadaya wilujeng tepang dangu deui sareng Mang Jaya sapara kanca dina dongeng nu judulna nyaeta Randa Bengsrat karangan Kileuksa. Ayeuna na bagian katilu masih kena mitembean nya para wargi bagian katilu atuh mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalain kabingahan. Mugi-mugi urang salamina dina giwin nanjar kawilujengan. Ye para mitra sadaya aya paribasa geuninnya paribasa teh para mitra sadaya cenanya ieu cenah para wargi aya paribasa anu disebatkeun aya bagja teu daulat cenah para mitra aya bagja teu daulat eta paribasa dina basa Sunda. Duh aing mah aya bagja teu daulat. Nyaeta rek menang hasil atanapi menang keuntungan teh tulus para mitra kumargi anu aya halang gitu. Aya halang menang keuntungan cenah ieu aduh meuni naon teh hampir bro bisa nu hasil tapi aya we gangguan teh. Dasar aya bagja teu daulat cenah para wargi. Aduh janten teu cios kayaknya hasilna teh kitu. Namina aya bagja teu daulat. Mangga para mitra dongeng nu judulna Randa Bengsrat karangan Kileuksa dina bagian katilu urang lajengkeun wilujeng ngadangkeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Randa Bengsrat. Ayeuna nincak bagian katilu. Mangga atuh para mitra wilujeng ngadangukeun ieu acara etang-etang hiburan pangbeberah mana carios nyambung judulna Randa Bengsrat karya Kileuksa nincak bagian katilu. Dina akhir bagian kadua urang sami-sami ngabandungan Harli sareng Karmin harita teh bade kebat maksana kebat bade nuju ka tempat wayang teh. Sabada harita dipegat tapi ngantirkeun dua mojang si horeng wajang teh geuning aleuh maduh para mitra sadaya eta mah taksieun maruringkak bulu punuk cenah para wargi. Mangga urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng kocapkeun harita Harli jeung Karmin keur nyorang pudunan malah mengkol jalana oge barang hekal anjog ka tempat nu lalajo. Ari sore wayang geus jentre asa deukeut naker. Oh duit min ceuk Harli. Keur naon duit? Nya lampar hana angun boga mah urang jajan heula. Aya duit mah yeuh urang jajan heula sing seueuh. Ulah bakal lalajo can seueuh teuing mah bisi ngilang layeseun. Nya bener yeuh atuh ka ditu. Nu duaan tuturubun murujong kos sate bus ka jero. Langsung mesen sate 20 memeh asak sate ngadaharan kulub suu. Kaayaan di dinya beda pisan jeung ditanyakan Cikawung. Estu gandeng leung loba dedengean. Gamelan teu eureun-eureun sineng lak meuni halimpu nu lalajo surak nu nawarkeun dagangan patemalan para mitra paselang jeung sora cocoan budak tina balon. Bi di mana dalangna ieu wayang teh? Cek Harli ka tukang sate. Di Karawang bejana mah tapi bibi macan empo dari weuh keneh ku ngaladangan. Kadenge sorana wungkul ujang halimpu jeung rame lalakonna mah. Da tadi ge nu surak meuni tayareureuna atuh. Cek tukang sate bari ngecapan sate dina piring. Sor ka Harli jeung Karmin. Saan boga hajat nabi ngawinkeun atuh karyaan. Bejana mah bah inta ngawinkeun anakna nu bungsu. Oh ngawinkeun. Ari si bibi dahar ngawinkeun teh. Cek Harli ari kop kana alas ajangnya calebak ngadahar sate. Bibi mah teu boga anak, moal ngalaman ngawinkeun sakapeung mah meuni sok siri ka batur teh. Nu aya anakna meuni aya welasna. Awewe gareulis lalaki karasep komo Mang Ading mah boga parawan ge opat keur mareujeun api kalucueun. Urang mana Mang Ading teh bi jeung saha pala putrana? Karmin panasaran sabab ngadenge mojang pikabitaeun. Urang dieu ujang tu imahna mah deukeut tanyakan nu berasna ka Cikadu. Si bibi nunyuk tuluy ngelapan piring anu meunang ngumahan. Saha wae ngaran putrana teh bi? Harli milu nyarita. Nyi Emi, Neng Sari, Nyi Iir jeung Nyi Mae keur meujeuhna gareulis umur belasan tahun. Tapi nu geus sawawa mangan hiji nu cikal ngaranna Sari. Malah tadi ge jajan jeung indungna ka dieu, ceuk tukang sate siga nu ngabibita. Aya keneh ayeuna bi? Karmin panasaran. Aya cigana mah tuh ka ditu ngaleosna teh ka deukeut panggung.
disusul lah keun bagian dewek li nu kitu mah cek Karmin bari ngosom siga nu sieun kapiheulaan ari tukang sate ukur seuri geus ngarti kana adat pangadatan budak ngora Harli jamedud asa kapiheulaan kecap da puguh manehna ge boga harepan anu sarua nya kopoe atuh nu cikal mah keur maneh kuing adina ngupahan maneh bari regot nginum Karmin jeung Harli pating camuil ngadaharan sate pikiran geus kumalayang ka tempat lalajo hayang geura tepung jeung nu ngaran Sari hayang geura ngabuktikeun naha nya Mang Ading teh anak Mang Ading teh geulis sanggeus sareubeuh dahar Karmin jeung Harli mayar sahargana sate geus kitu mah pating pelenyun udud kaluar ti warung sate mimitina jalang jeleng bari nulak cangkeng panon meuni hirup rarat-reret ka sabudeureun eta tempat urang kahareup yu urang negeskeun si Nen jeung dalangna bising katanyaan teu aya teu nyaho pisan mah cek Harli yu urang kahareup yu Karmin jeung Harli pating sulusup ka hareup saseledek ka jero lautan jalma tapi teu aya nu ngaharu biru da puguh geus kitu ilaharna jalma pabuis nu kaluar nu asup nu katukang nu kahareup aya ge nu ngajanteng bari udud anteng neuteub wayang tapi aya ge nu lalajo apunten aya ge memang seueur jelema nu lalajo para mitra sadaya ieu sasamacana jadi lalajo kitu reg Karmin eureun panon malong ka panggung sakedeung tapi tuluy mah rarat-reret nyidikeun nu noyek di dinya jalma campur rupa-rupa awe lalaki kolot budak meuni pagelak-gelak urin euy meuni ditu di negara dang cek Harli luak lieu kawas aya nu diteangan rodong kumaha puguh tiris karasa ku dewek mah cicing ulah waku dari dara tutu tempo deket panggung yen nu celak ka tojok ku cahaya lampu tembal Karmin nunjuk ka pojok belah kidul ali Harli euleugeg panonna mencerong harita teh kapalebah kidul tapi teu nempo nu nyeng celak da puguh teu pati sidik kalah ret ka nini-nini nu keur luak liuk neangan pijalaneun sigana mah geus hayang balik itu nu nyeng celak tamin Harli nunjuk ka si nini nya eta kop keur maneh li waduh syah koserin ka sobat wae maneh mah beuntakeun atuh tu tempo nu baju koneng mana Harli euleugeg tempo we kumaneh Harli beri teu ngiceup neuteub ka nu baju koneng kaparengan nu diteuteub ngalieuk atuh sidik pisan beungeutna nu memang pikabitaeun moronyoy mata kabongroy nya anu pantes sieup keur curuleuk teh meuni amanis deui komo munteun malah Harli kumetap siga ucing ngeleubeuri lamun naon kitu li mun daekeun ka uing tang tuwe hate teh bagja kok gabah teh ngomong teh eta mah bagian dewek atuh sabab nu pangheulana manghian ge dewek maneh-manehan deui we ulah sok nyero nu batur jeung nyahan sorangan ulah ngagokan ka dewek bari ge keun lah si mencrang mah rek dideuketan ku dewek cek Karmin bari tuluy singkil luak liuk neangan nu lowong atuh terus sasalendep rek ngadeuketan anu baju koneng meuni ngahulang Harli asa disapirakeun ku sobatna nu memang kasieunan pisan sieun karebut calon bebene tapi akhirna mah Harli teh sadar sabab ingat kana adat Karmin anu memang minang pikakeheuleuan jeung matak jengkel atuh dasar jelema para mitra sadaya anu memang baong anger we adat pangadatan teh harita teh para wargi tuluy Harli nyarita geun sia diantep sia ku aing marek dibarengan dasar cema baong loba ieu awewe mah moal beakeun aing ge cek hate Harli tuluy manehna nuturkeun maksudna mah rek nitenan Karmin jeung sacara demit nah hasil atawa moal ngadeukeut anu baju koneng teh dua sobat geus papisah antara Harli jeung Karmin siga anu harita teh hare-hare we masing-masing boga tujuan sewang-sewangan harita Karmin beuki deukeut ka mojang anu baju koneng malah akhirna mah Karmin geus aya tukangeunana ngahenen bari neuteub ka nyi mojang meuni anteng bangun anu betah naker sora sinen jeung gamelan asa teu kadenge kasilep ku ngaguruhna jajantung nu kasurung ku niatna jeung kahayang nyaan pikabitaeun ieu mah yeuh keur geulis teh meuni rancunit lebar temen mun beunang ku batur matak gering nang tunggalang layung ieu mah leuh matak nineung beurang peuting sigana hate Karmin galecok bari teu weleh neuteub ka nyi mojang ngan hanjakal ukur punduk jeung buuk nu anu da puguh manehanana ningali ti tukang hawa beuting beuki tiis nu lalajo loba nu diharudum sarung malah loba nu dibulen sirahna tapi Karmin mah teu ngarasa naon-naon da puguh pipikiran museur kanu geulis nu geus ngait kana pikirna sumarambah kana bayahna ngagantung dina jajantung asa ucang angge dina hubulu mata jeung saha lalajo teh mojang teh nya sorangan atawa aya nu barengan
Tapi si emak naon-naonnya indungna atau babuna gitu cek hate Karmin teu waleh galecok ngupat anu geulis. Sukuna teu karasa ngalengkah beuki ngadeukeutan nu akhirna ampir dek ka Nyi Mojang. Malah kaambeu minyak kolonyo matak seger matak nineung nungtun jajantung jadi ratug tutunggulna. Ratug tutunggulan. Sabot kitu Nyi Mojang teu luak lieur jongjon lalajo wayang nu kaparengan keur meujeuhna rame. Da pugu si cepot keur ngabodor. Dibaturan ku udawala parebut catur pada mung elek. Nyai, yo urang balik geus peuting ieu lah. Isi batur di jalan, cek nu kolot bari ngenyang leungeun Nyi Mojang ngajak balik. Ki atuh mah resep keneh tu si cepot keur tatarucingan hayang nyaho heula jawabanana ti si udawala. Na bisa neguh atuh moal. Tema Nyi Mojang bari panon tetep mencerong kana wayang. Ih, maneh mah kumaha mun eueuh batur di jalan, apaan sieun meureun. Pila aku make eueuh batur mah nepi ka subuh ge loba wae batur mah. Da mah geus tunuh mangkana isukan trek mantuan ngaramet kan ini maneh. Nu kolot keukeuh ngajak balik. Jung atuh mah mulih ti payun, kelanan abdi mah resep keneh. Indungna teu nemalan kapaksa ngelehan maneh. Teu wani maksa kanu jadi anak, sabot kitu Karmin beuki deukeut bibirna geus renya-renyu rek milu nyarita. Geus hayang geurapok we ti tadi keneh. Lila-lila marek ngomong bakat ku teu sabar. Kamana mulihna mak beg hatena reuwas sabab omongan teh teu akur jeung eusi hate. Maksudna mah nanya teh kanu geulis lain ka indungna. Harita indung Nyi Mojang ngareret katara paroman bear marah mai tapi can waka ngajawab. Kalah neuteub ka Karmin nu jajantung naratu. Punten mah abdi saya pipidueun. Karmin era pacampur jeung bunga sabab aya harpan bisa wawuh jeung Nyi Mojang. Sabios Ujang ari nu naros mah teh Ujang gitu nu bieu teh naros teh. Mohon mah abdi. Nuhun atuh eta Ujang aka palih kidul mamangan jalanna teh rumpi jeung tarahal mun poek masok ngatog. Ari Ujang ti mana kawit? Si emak someahna keur nanya. Sabab butuh kunungan terkeun ngarah teu keung di jalan. Abdi mah ti Cikekes. Beulah, geuning tabihnya. Si emak ngajenghok bari mencerong ka Karmin. Ngadenge nu gunem catur kitu Nyi Mojang ngareret hayang sidik. Ka kajajak ka anu ngawaduel jeung indungna. Punten we Nyai lah kaganggu ku akang mangga we teraskeun nongton malah keun we mulih mah jajabkeun ku akang. Cek Karmin ngadak-ngadak jadi sonagar. Surah seuri pasang aksi ari Nyi Mojang teu nemalan ngabalieur deh. Teu nemalan kalah ka ngabalieur neuteub wayang. Hatena jadi teu museur, teu husu cara tadi kaganggu ku Karmin. Ite putra mak Karmin nunjuk ka Nyi Mojang bari panon ngareret ka indungna Nyi Mojang. Laras Ujang ite pun anak nu cikal malah tadina mah babarengan jeung adi-adina. Tapi ayeuna geus marulang jeung bapana ari ieu meuni keukeuh we hayang nepi ka tamat da resep keneh cenah. Cek indungna teu asa-asa. Karmin meuni unggut-unggutan hatena bunga asa mangih pijalaneun. Oh kitu sawios atuh malah. Anteur heula watos da tara unggal wengi. Keun mulih mah ku abdi jajabkeun. Cek Karmin beuki segut. Tapi hate mah geus teu sabar hayang geura init ngajajabkeun anu geulis, hayang geura nyaho kana ngaranna, hayang silik kana rupana. Harita Nyi Mojang teu geunah cicing karesepna asa kaganggu. Sabab pikiran jadi tagiwur lalajo teu jongjon tarucing si cepot teu ka Bandungan. Tungtungna Nyi Mojang metot leungeun indungna ngajak pindah ti dinya. Indungna ngarti tuluy nuturkeun bari saselenep da loba keneh batur. Karmin teu cicing manehna nuturkeun da sieun tinggalin tapak. Barang tepi ka deukeut tukang bajigur reg Nyi Mojang eureun, tuluy melong deui ka panggung tapi hatena mah keukeuh teu teger. Komo barang ret ka tukang Karmin geus aya deui di dinya. Mak, aya naon Nyai hayang bajigur? Cek indungna. Lain mah balik. Bari metot leungeun indungna paroman haseum siga nu punung. Karmin rada hanyelu tapi teu beak pangharepan. Manehna sabar heula sabab ngarti ieu Nyi Mojang can wawuheun ka manehanana. Bade mulih wae mak, cek Karmin bari nuturkeun. Mohon Ujang lah urang wangsul we tos wengi teuing ieu teh. Mangga mak. Karmin nuturkeun meuni giakna keur teu nolih ka Nyi Mojang nu harita jamedud teu ngareret-reret acan. Tilu jalma ngajauhan panggung beuki lila beuki anggang. Akhirna tepi ka sisi jalan gede di dinya loba nu dagang meuni ngajajar. Tukang pinang patemalan jeung tukang tahu nawarkeun daganganna, tukang bajigur teu eleh omong pok nanya. Ai dina wayang sok anu dagang pinang itu para mitra. Paling tukang bajigur, tukang banrek, para mitra sade tukang tahu pantes gitu. Da tukang mie, gitu tukang baso gitu.
tukang pinang we sana jarang itu para wargi duka ika pungkur. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Tukang bajigur tuluy nanya. Bade nieur bajigurna neng, bari nyerenge. Tieur kabeh mang mun biasa mah dibeli kabeh ku uing. Ceuk Karmin bari nulak cangkeng pasang aksi hayang kataksir ku Mojang. Ari tekang bajigur ukur nyengir bingung ku pijawabeun. Disengserikeun para mitra ku tukang pinang. Kituna teh bari mungkus da kaparengan aya nu meuli. Nya bade mungkus pinang ceuk Karmin. Bade ujang milih anu badag atuh. Indungna miheulaan nemalan da pugu geus kumeroti tetali keneh hayang pinang deles nu baradag. Mangga mah Karmin ngadeukeutan tukang pinang nunyuk anu baradag, tukang pinang nyerengeh, tukang bajigur jamedun. Sanggeus mungkus pinang song dibikeun. Harita keneh cereng ku Karmin dibayar tuluy daleumpang meuni dangah, meuni asapang akangna sabab ngiringkeun anu herang mencrang. Maijem harita seuri lantaran geus ngajingjing bungkusan pindang. Karasana meuni ampeg harita Karmin mah jalang jeleng pasang aksi. Ceuli meuni teu sirikna rancung-rancung ngadenge ngadago-dago pamenta Nyi Mojang. Sugan aya kahayangna petuna dagang beuki carang jalan beuki lowong malah mah maju kanu poek tapi Nyi Mojang teu kecet-kecet. Nya itu palai naon-naon kitu ceuk Karmin maksakeun nanya. Sanes tita tadi atuh nawi santai da ayeuna mah tos tebih kanu dagangna oge. Jawab Nyi Mojang rada tegeug. Atuh meuni kaduhung Karmin teh da rumasa lah teuing nanyana. Nyai mah apan tadi tawisan ku akang teh. Nyi Mojang teu nemalan jongjon leumpang pangheulana dituturkeun ku indungna. Karmin nuturkeun pandeuri hatena gili girek jajab nepi ka imah Nyi Mojang. Sabab geus moal beunang dipapalerkeun hatena geus kagembang ku Mojang lenjang urang Campaka. Jalan nu disorang beuki poek gamelan ukur hawar-hawar teu pati tarik cara tadi. Sora jangkrik mimiti reang kadenge kalayan atra. Barang serog kapengkolan celeng-celeng aya nu laluncatan ngahadang jalan. Katempo pating jorelat pikareuaseun puguh Nyi Mojang meuni ngajenghok leumpang harandeg muntang ka indungna da puguh sieun ari Karmin colohok can ngarti kana naon-naon nu kajadian. Sari, saha nu nuturkeun maneh ha? Ceuk hiji sora bangun anu jengkel. Sigana we kabogoh Nyi Mojang ngarasa diunghak dipapanas ku Karmin. Harita can aya nu nemalan Nyi Mojang anu disebut Sari ngahep-hep. Indungna ngaleper sieunun ari Karmin bet jorojoy hayang nemongkeun wawanen. Hayang ngabelaan ka Nyi Mojang da memang keur dipika hayang ku manehna. Serog kahareupok ngomong. Sani kana naonan make begatan nu leumpang? Rek ngabegal? Kitu pokna tunung leudeung taya ka sieun. Ngahun tu sia beurit. Boga naon maneh teh? Kumaha nyang hareup ka aing sia? Na geus teu aku badog sulu sia teh. Ceuk nu tadi nanya bari ngadeuketan ka Karmin. Tapi nu katempo ukur kelemengna da puguh poek jeung harieum ku tangkal buah jeung kadu. Nah, tong loba tatanya wawanen mah teu kudu dibeurit teu kudu diucing. Sireum ge gableg wawanen komo deui aing jago ti tatar kulon bisi sia hayang nyaho rujak polo yap ka dieu ka aing ye. Ceuk Karmin siga nu heueuh we dari hate mah saber. Mangkaning teu boga balad dak Harli ditinggalkeun. Heug sia ku aing diladenan. Tapi sebutkeun heula ngaran sia, bisi sia modar, ngarababari nyalabarkeunana. Pok sebutkeun ngaran. Ngaran sia saha? Karmin malik nanya. Kalah malik-malikeun sia. Teu dibalikeun mah tutung sabelah deuleu. Aing mah cadu nyebutkeun ngaran kamu su deuleu. Aing ge cadu, marek ngabejakeun ngaran ka sia. Cek Karmin teu eleh omong. Kuda-kuda geus resep perkeun resep. Geus rekep para mitra. Bisi musuhna narajang atuh puguh we. Harita teh nu megate keheuleun asa dicoogado pok nanya ka Nyi Mojang. Sari, saha ngaran babalak nu jajab ka sia teh? Teu nyaho Kang Mirja da teu wawu, jawab Nyi Mojang nu disebut ngaran Sari. Manehna nyebutkeun ngaran Mirja sabab apal kanu sorana nanya. Karmin nyerengeh sabab Rusiah musuh geus katohyan ngaranna Mirja. Sedengkeun Mirja ngajenghok asa aya mukakeun kedok. Oh, babalak sia ngahina ka aing nya? Mirja nafsu seak narajang ka Nyisa. Nyi Sari rek ngabudalkeun ka keheulna. Nyi Sari ngoceak bari ngalabuhkeun maneh indungna kabanting meuni ngajengkang bungkus pinang ngaceleng kana kamalir. Ngadenge nu ngoceak Karmin reuwas bisi Nyi Sari keuna kana ku panonyok Nyi si Wirja teh. Teu anta parah deui sabrut narajang make jurus badak mabok. Da puguh poek jeung teu apal tempat narajang estu padu maju. Tapi teu mubadir lantaran peureupna nu buleudkeun pisan kana pipir Mirja. Siu caku. Koloyong bru Mirja rubuh.
Bujur nanti tendet kana batu Karmin teu mere kasempetan. Sukuna hideng ngajejek anu ngacentul gigireun keduk kana careha Mirja. Mirja humarurung tuluy nyuuh. Careham asa nyengso Karmin hayang puas. Maksudna rek ngaluluh musuhna ngarah kapok. Tapi Karmin teu sadar yen Mirja mawa balad. Nu harita geus taki-taki rek nyerang, seak aya nu ngahiung tukangeun cebet keuna kana tak-tak katuhu. Atuh meuni seueur cari jeug Karmin leungit ka saimbanganana keduk nubruk musuh nu nangtung di kenca. Cebet kana sirah aya nu nampiling. Aduh, setan sia ngabongohan ka aing. Karmin ampir teu kuat nangtung, tapi manehna maksakeun panon dibolototkeun. Bakat ku hayang sidik ka musuhna, breh aya nu ngalemeng sisi jalan. Siga nama geus siaga rek nampiling. Karmin taki-taki manehna geus boga ijiran lamun dilawan moal kuat. Hiji-hijina jalan kudu dipiceunan panarajang sinapating koloyong kana kamalir. Sabrut saurang narajang ka Karmin, kilek pros panonyok milepas. Ku Karmin narita dirawel di paparah, kap kabeneran beunang langsung dicentok satakar tanaga. Soloyong kedebut rubuh nubruk gawir batu, kadenge ngagerung aduh-aduhan. Karmin taki-taki deui sabab geus nyaho yen musuhna teh bejeung, baladna ayat tiluan. Perhitungan teu nyalahan harita ge anu ngagerem namaan amarah. Dituturkeun kudu nyebrut rek nubruk Karmin. Tapi Karmin teu boga siasat. Geus boga siasat barang nu narajang datang manehna deku. Bari ngarampid suku musuh krep duanana direngkepkeun tuluy dipampengkeun ka gigir. Curalit kurobas kana gawir. Kuak musuh ngagoak sigana masirahna ngabentur kana batu atawa panonna kacolok ku jarong. Wah, da sesok maju deui sia Mirja, ceuk Karmin beuki sumanget. Manehna regreg sabab geus hasil ngarubuhkeun dua musuh. Kurang ajar sia. Ngajak ngesang sia kaing setan. Mirja asa disebit daun ceulina. Hatena panas asa direrab nempo balad taya nu mangga pulia. Lat poho kana tembah wadi teu inget kana perhitungan. Da puguh kasurung ku nafsu, kanyeri henteu dirasa. Seak naraja ngababi buta tu puguh we Karmin beuki gede hate. Manehna teu kudu ngerahkeun tanaga nu gede. Tibang luncat ka gigir, tuluy dongkok ngarawel bitis musuh. Kep. Katewak pisan langsung dijungkirkeun satakar tanaga, curalit kedebut Mirja ti bebeut. Leungeun katuhu katindihan awak, sirahna ti dagor kana tangkal kadu kumarurung aduh-aduhan. Aduh ampun. Aduh. Udang sia wantong ampun-ampunan, temongkeun wawanen sia deuleu. Munya sia boga jiwa lalaki. Ceuk Karmin bari nulak cangkeng. Amekeun ti ditunggal para mitra sadaya. Malah ngahegak bakat ku capek, kesa ngucur saluar awak. Ari Mirja teu kuat nangtung awakna asa remuk tatempoan kararoneng dedengean teu pati jentre malah bujurna ge baseuh. Jep sajongjongan mah jarempe nu kadenge ukur sora jangkrik. Patemalan jeung ciang-ciang amekan Karmin ngahegak atrap-atrap pisan kadengena. Jung nyisari nangtung bari muntang kana leungeun indungna. "Ka mana Nyai?" Ma Ijem nanya bari geumpeur. "Balik ma sieun." "Hayu urang balik, siap ujang urang ka imah mak." Karmin teu nema deui. Manehna ngusap kesang dina tarang tuluy nuturkeun ka Nyisari. Tiluan taya nu nyarita jarongjon leumpang teu malire ka Mirja jeung baturna nu kagiliran sial. Peuting meuni jempling angin janari geus karasa tiis asa tembus kana sumsum balung. Karmin nu tas tarung karasa lungse, awak jeung baju kalotor tulang sandi asa rengkeng. Tapi najan bari jeung ripuh oge hate Karmin ngarasa sugema sabab geus hasil nemongkeun wawanen ka Nyi Mojang nu tangtu bakal jadi cikal bakal kana hasilna perjuangan. Ngan disagigireun ti eta hate leutik Karmin rada honcewang datang tu balad Mirja moal cicingeun. Tangtuna ge bakal ngukuntit ka Karmin sarta bakal mulangkeun ka nyeri. Tah hal ieu nu jadi kahariwang pikeun Karmin. Mangkaning manehna sorangan da puguh pajauh jeung Harli anu jadi sobatna. Duh kumaha aing ge nuluykeun mun geus kieu, tangtu urusan anu tadi teh bakal aya buntutna. Aya paribasa ramat kamale, tunggul sirungan catang supaan. Lah geus pasti kana kituna. Sabab si Mirja sabatur-batur ruksak ku aing. Ceuk hate Karmin bari jongjon leumpang. Dijajabkeun ku reangna sora jangkrik. Para mitra kaum dangu, akhirna anyog ka hareupeun hiji imah nu pernahna di sisi jalan nu nanyak. Di lebak kadenge keneh nu ngahaleuang dipiri ku gamelan, paselang jeung haleuangna kidalang sedengkeun beulah kidulna. Recet sora bangkong nu geus mimiti disarada jeung pada baturna. "Siap kalabat ujang tah ieu rorompok mak teh," ceuk Ma Ijem bari ngareret ka Karmin. Nu ngajanteng di buruan sedengkeun Nyisari mah geus kaketrok hayang buru-buru unggah.
Mangga mah nuhun mak, tema Karmin semu kagok. Keur kitu kadenge anu lempang dina palupuh kolotrak berai mokap ayeun muka panto. Tuluy anu ngalol hiji lalaki geus tengah tubuh leuwih ngora saeutik ti Ma Ijem. Nah, penting teuing mak, cek eta lalaki nu tayalian iwati Mang Ading. Bapana Nyi Sari. Ari Ma Ijem masanya nama lain indung Nyi Sari tapi mitohana Mang Ading. Pangna Nyi Sari sok nyebut emak teh geus tutumaneun da nurut ka kolotna. Jadi saknya nama Nyi Sari ka Ma Ijem teh kasebutna teh kudu nama Nini nyebutna teh. Da eta si Nyai meuli betah lalajo teh mun teu dipaksa mah hayang nepi ka subuh sigana teh. Untung we Ma Ijem teu kebat nyaritana. Kalah ngareret ka tukang ka Karmin. Nya kajun atuh asa salamet we tapi sehari itu lain diajak ka jero atuh. Ma Ading neuteup ka Karmin. Eta ujang naonnya pokona malah nunulungan si Nyai. Da tadi teh aya pikaruaseun puguh ge. Ceuk Ma Ijem bangun kagok da can nyaho kana ngaran Karmin, can aya waktu keur ngobrol. Kalebet atuh ujang ulah isin-isin. Mang Ading nitah ka jero ka Karmin, gancang Karmin nyampeurkeun. Solongkrong ngajak sasalaman beri rengku hormat. Nepangkeun abdi pun Karmin. Oh, jang Karmin, mangga atuh kalebet. Karmin ka jero bari hatena ratu bungah pacampur jeung kahariwang. Ari Ma Ijem jeung Nyi Sari geus ka jero malah labas ka dapur rek ngahaneutkeun cai. Karmin diuk dina kursi nu aya di tengah imah cameot siga nu eraan. Teu wanieun cucungah. Kapimitohaeun ari Mang Ading teu buru-buru diuk kop kana lampu tempel. Tuluy seuneuna digedean atuh brai caang. Gek Mang Ading diuk nyang hareupan Karmin. Kumaha rame wayang teh ujang? Mang mah teu kuat kutunuh tadi teh nu matak buru-buru we balik. Mang Ading ngamimitian ngajak nyarita siga nu geus loma we. Cekapan parame sakitu mah mung hanjakal we mah kirang apal kana lalakonna teh da teu terang awitanana atuh da temal Karmin. Arna wayah kumaha sumping ke tempat nonton teh. Tos wengi da mangheula ka Bakom sareng rencangan. Kitu dupi kawit di mana atuh ujang teh? Di Cikekes. Duh. Ning tebih atuh sareng saha nonton teh? Mang Ading teu kenat-kenat tumanya bari neuteup ka Karmin hayang sidik kana rupana. Sareng rencangan nanging paturai di tempat nonton duka ka mana leosna mah da teu kanyahoan. Biasa da sok kitu mangge baheula teh keun bae isukan papanggih deui. Sabab ujang ka dieu rencangan ka ditu sigana mah keun bae. Cek Mang Ading geus surti kana adat pangadatan budak ngora. Atuh Karmin ukur nyerengeh jajantung jadi ratu. Keur kitu lol Ma Ijem milu ngariung gek diuk dina kursi nu rada anggang tuluy nyarita. Ieu ding tadi teh aya pikaruaseun lantaran palebah tangkal kadua aya nu megat mun teu salama. Si Mirja jeung batur-baturna ampir we cilaka da si ujang ge kungsi gelut atuh. Hah, gelut? Na kumaha mimitina ieu teh? Mang Ading bangun reuwas sabab geus apal ka pamuda nu ngaran Mirja. Atuh barabat ku Ma Ijem diterangkeun ti mimiti nepi ka lekasan. Tah kitu kajadian tadi teh Ading. Untung we aya si ujang anu bari bebela toh pati jiwa raga nyebakeun diri ngabelaan si Nyai. Ma Ijem muji ka Karmin. Meni rebeh liang irungna Karmin teh asa di alam. Kitu nuhun atuh ujang geuning teu boleh aya bumela nu bumela. Paingan teu nganaha teh atuh mang teh darek aya pikaruaseun. Bagja teman bet aya ujang nu gede wawanen. Na mana si Nyai atuh meni teu ngelol-ngelol geuninganan. Mang Ading luak dieuk sabab Nyi Sari teu daek nyampeurkeun. Itu di dapur keur ngahaneutkeun cai. Cik atuh ku umah di dapur ka ditu si Nyai cenah ka dieu geroan. Nyakeun we atuh da aya mana geus nyaring tadi oge. Nyak ajeun atuh ari kitu mah tapi burukeun atuh caina ieu tamu suguhan hawatos ari tas gelut mah hanaang panginten. Mang Ading para mitra jeung mitohana gunem catur. Hari Karmin mah ngeluk tungkul ngadedengekeun di barung ku rasa reueus jeung era pipikiran teu daek tentrem teu puguh rarasaan. Heuleut sawatara waktu Nyi Sari nyampeurkeun bari mawa cai kopi enteh. Punten iku mah ieu maca teh para mitra. Bawa bari mawa cai enteh dina baki lalawuh wajit jeung beuleum opak. Sok ditunda dina meja hareupeun Karmin. Baik dileueut ujang meureun cape jeung hanaang, ceuk Mang Karmin bari ngareret ka Karmin. Atur nuhun pa leres abdi teh hanaang lah. Karmin teu era-era deui kop kana cai enteh panas regot diinum saeutik karasa seger da puguh beuteungna katiisan ti tadi keneh. Harita Nyi Sari balik deui ka dapur rek nunda baki.
Tapi teu dilages jebul deui gek diuk gijireun bapana ari mah ijem ngarti manehna mah ngagoloyoh ka pangkeng jep teu kadenge ngomong. Punten kasadayana abdi teh kumawantun ka dieu teh margi abdi teh hawatos ka emas sareng ka nyai nu tadi teh ka kupingna bangun anu sungkan bade mulang teh saur teh keueung di jalan teh cek Karmin sasadu ka Mang Ading jeung ka Nyi Sari. Ispugu nuhun pisan ujang Mang teh bunga nu aya sabab geus aya nu haat ngajajabkeun mikawelas ka anak bapa. Buktina mun tadi taya nu jajab mah moal nu ngabelaan saha nu tadi teh nyai hanyaan si Mirja. Mang Ading netep ka anakna. Laras pasi Mirja nu tadi teh teu pupugu ngadon magatan di jalan. Kawas begal we kalakuan teh Pak. Abdi tiguling kana kamalir bungkus pindang ngacleng duka ka mana. Cek Nyi Sari haneueul ku pindang jaba awak nyareri urut tiguling. Arianeun ari si Mirja nya. Naonan cenah make megat nu ngaliwat sagala. Sigana mah aya niat jahat atawa niat teu bener. Sabab moal sama-sama megat di jalan mun eueuh niat goreng mah. Untung lain nu ngabelaan jadi aya tameng dada. Nuhun atuh ujang nuhun. Mang Ading sababaraha kali nganuhunkeun ka Karmin. Karmin beuki agul asa jadi pahlawan. Satuluyna Karmin diajak ngobrol ku Mang Ading dibarengan ku Nyi Sari. Kituna teh diselang-selang ku barang dahar. Tapi lila-lila mah Ading ngarti manehna cengkat bari pok ngomong. Ujang Mang teh lain teu betah ngawadul ieu teh nya lah tapi ieu cangking karasa nyeri ieu jabat unu DPK tu sing jongjon ngaleueut kadinya ulah asa-asanya. Kituna bari nunjuk kana dahareun. Mangga nuhun mangga. Cek Karmin bari mangut hatena mah surak sabab hayang laluasa ngawadul jeung Nyi Sari. Lewas Mang Ading ka ngon malah indungna Nyi Sari mah sakali-kalin ngan sakali-kalina nyampeurkeun teh da satuluyna mah jempling deui di ngon. Jep jempe Karmin jeung Nyi Sari ciga nu beak picaritaeun. Tayan wani ngomong ukur pahulang-hulang di luar leuwih jempling. Nu kadenge iwati jangkrik jeung pating korosakna dangdauna nu katebak ku angin janari. Sabot pating harulang kitu kaleper aya bangbung rek nyamar damar. Gancang ku Karmin ditepak bari nyarita. Aya bangbung pok nagek dieu. Sumuhun bangbung. Tema Nyi Sari ngan sakitu-kituna para mitra. Jap deui jempling duanana bungkem tayan wani nyarita. Teu bisa Karmin muka carita palebah mana kudu mukana para wargi. Lantaran harita di jalanan ku bangbung ngan sakedeung-kedeung nyaritana teh. Di jalanan ku bangbung alah ini hese para mitra ieu pahareup-hareup kieu. Nu geus dia naon teh diajam cianggana hayang ngobrol anu ge teu bisa para mitra terus pahareup-hareup kitu ngadu jentul ngadu jentul. Hate Karmin jengkel hayang silih tempas cacarita silih temongkeun ka sono silih kaitkeun ati. Silih cangredkeun katineung tapi bibir teh berat pisan rek ngabna. Teh sanggup ngeceskeun eusining pati ngabetem siga nu pireu. Nyi Sari ngeluk tungku leungeun ngurumel ngome tungtung samping ari Karmin uyup ayap kana saku neangan rokok. Tapi mata kanyeluk rokona beak atuh ukur manyun bari hate gegelendeng. Jadol teh rokok-rokok acan ye. Nah poho-poho teuing apan tadi teh loba nu dagang rokok. Kitu dina hatena tuluy leungeun ngaragamang. Maksudna rek nyokot wajit tapi bet ngagaleong kana gelas regot nginum. Salah tingkah para mitra. Sama rampa yang disebut nanti para mitra. Sama rampas teu puguh rek ngarampa nu itu anjogna kanu eta. Tapi para mitra sadaya lila-lila mah Karmin nekat sabab kapikir bakal rugi lamun eta kasempetan teu dimangfaatkeun. Atuh geus buleud hate mah tuluy ngadehem pok nyarita bari neuteup ka Nyi Sari. Nyai punten akang teh bade tumaros. Mangga jawabna semu reuwas da keur tungkul. Dupi nyai teh laras jenengan Nyi Sari. Muhun abdi mah pun sari make naros kitu. Pantos uning sanes. Nyi Sari rada wani tapi can wani neuteup lila-lila. Yo sanes kitu akang mah maksudna bili lepat kitu. Margi ari jenengan mah seueur nu sami. Nuhun ari sangkaan akang laras manuhun. Tangtos we akang mah asa-asa margi. Karmin bingung keur nuluykeun nana rek nyaritakeun naon. Naon margina Kang? Margi waktosna ka Bujeng Seep.